أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العذرة النبي أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى بيته الكرام الشهداء الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fil dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Neraskeun hanca dina al-babus sanif bi fadilati la ilaha illallah. Kantun wa qala jeung andika saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adu kudu mayar aranjeun kabeh zakata abdanikum kana zakat badan aranjeun kabeh bi qauli la ilaha illallah ku ucapan lafaz la ilaha illallah. Wa qala jeung andika saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min abdin teu pati-pati teu hiji hamba yaqulu ngucap itu si abdin la ilaha illallah kana ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa kajaba qala ngucap saha Allahu ta'ala Allah ta'ala saddaqa bener saha abdi kami wa anna jeung ari kami Allahu eta Allah la ilaha illa ana la ilaha ta aya di pangeran illa ana terkecuali kami saur Allah teh ushidu nyaksikeun kami kum ka aranjeun kabeh ya malaikat teh hai malaikat kami qad ghafartu nyata geus ngahampura kami lahu pikeun itu si abdi ma kana perkara taqaddama anu geus ti heula itu emma min dzanbihi tina dosana itu si abdi wa majeng kana perkara dosa ta'akhara anu geus narima paneuri itu emak. Wa qala jeung andika saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sing sabae jalma qala nu ngucap itu siman la ilaha illallah kana kalimah la ilaha illallah khalisan barina anu ikhlas mukhlison tur anu ngabersihkeun dakhala mangka asbetu siman aljannata ka sawarga wa qala jeung ucap sallallahu alaihi wasallam man sing sabae jalma kana nu kabuktian naon awalu kalamihi mimiti ucapanana itu siman la ilaha illallah eta kalimah lafaz la ilaha illallah wa akhiru kalami jeung ari akhir kalamna itu siman la ilaha illallah eta kalimah la ilaha illallah wa amila jeung migawe itu siman wa amala jeung migawe itu siman alfa sayyiatin kana 1000 kagorengan in asa sanajan hirup itu siman alfa sanatin kana 1000 ka tahun la yas'alu moal naroskeun huka itu siman saha Allahu Gusti Allah andan bin wahidin tina dosa anu sahiji oge. Wa qala jeung ucap saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sing saha bae jalma qala anu ngucap itu siman la ilaha illallah kana lafaz la ilaha illallah min ghairi ajabin tingali dina syarah dijelaskeun bi fathil aini wal jim fathahna ain jeung huruf jim berarti min ghairi ajabin kalawan henteu ujub toro mangka hiber biha kusabab itu la ilaha illallah naon toirun anu hiber tahtal arsi kana sahanapeun aras yusabbihu anu terus-terusan maca tasbih itu toir ma'al musabbihina sarta pirang-pirang anu maraca tasbih kabeh ila yaumil qiyamah
nepi ka poe kiamah wa yuktabu jeung dituliskeun lahu pikeun itu si man naon sawabuhu sawabna ganjaranana itu toir. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam sing sawae jalma qala anu ngucap itu si man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan kalawan sakali gupiro mangka dihampura gofaro mangka ngahampura gofiro mangka dihampura sahalahu itu si man gofaro mangka dihampura lahu ka itu siman naon dunubuhu dosana itu siman wa ingkanat sanajan kabuktian itu dunub misla jubadil bahri eta sapertikeun budah lautan wa qala sallallahu alaihi wasallam ida marra di mana-mana ngaliwat saha al mukminu jalma anu iman ala maqabiri ka berang-berang pakuburan. Pakola mangga ngucap itu si mukmin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tah sakitu hartos nama mafhum lah. Nawaro mangkanya angan saha Allahu Gusti Allah tilkal kuburo kana itu kuburan kullaha tegasna sakabehna itu maqabir kubur wa ghafara jeung ngahampura Allah liqailiha kanu ngucapna itu kalimah anu tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku ila akhirih. Wa kataba jeung dituliskeun lahu pikeun itu si qail kitu alfa alfi hasanatin wa kutiba jeung dituliskeun lahu ka itu si mukmin utawa si qail alfa alfi hasanatin kana 1000 sajuta 1000 teh sajuta alfa alfi hasanatin kana sajuta kalusan warufi'a jeung diangkat sahalahu itu si mukmin alfa alfi darajatin kana 1000 darajat sajuta darajat wa khoto jeung wa khutta jeung dilebur anhu itu si mukmin alfa alfi sayyiatin kana sajuta kasalahan wallahu a'lam bissawab.